Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh hanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anuka salapan welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun reunuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka salapan welasna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Dasar garong kelas cucungu keur awak peceklek jiga embe atar teh. Jor susul batur sia tuh teu hayang teuing aing mah ngogudagna oge ah, Ceuk si Bengo bari ngasupkeun deui bedog kana warangkana. Red ngareret ka palebah si Radok tuluy muru nyampeurkeun. Ngadon mabur Kang oi. Oh, sarua lawan wing oge mangpret Bengo, ceuk si Dosol bari ngareret ka si Bengo anu geus ngajanteng gigireun si Radok. Kajeun keun bae antepkeun we anu marangpret mah teu kudu diudag kacape-cape keur naon barina oge. So ayeuna ilaing rek kumaha sia bongkok balad sia duanana geus marabur ninggalkeun sia. Hayo rek kumaha sia? Ceuk si Radok nyentak ka si Bongkok nu harita maksakeun hudang. Gek diuk beungeutna sungar sengir nahan ka nyeri. Aduh kuring sejata takluk we ka anjeun. Mangga nyanggakeun sanajan ceuk paribasana rek disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang oge mangga masrakeun beung deg-degeun suku genteng belaukeun. Rumasa kuring katitip pangarti kateter jajaten ku kisilah kaluhuran ilmu kapapakan pangabisa ku anjeun. Nyanggakeun we pasrah sumerah kuring mah rek dikuma-kuma oge. Ceuk si Bongkok sanajan keur dina kayaan ripuh oge
Ari bahasana mah make jeung murwakanti sagarupa. Kandeng si bongkok ngomong mun di emple-emple kitu jiga nyeun tempe. Jiga nu keur nyeun perkedel we si mah deuleu. Taluk mah nya taluk we gitu. Cangkeul aing ngadengikeunana kehet. Sok. Ayeuna rek kumaha pakarepan sia? Nah rek milu lumpat nyusul batur-batur sia atawa rek kumaha? Cek si Radok mencerong kana beungeut si bongkok. Telangkung eta mah. Telangkung naon deuleu si bongkok? Oh, telangkung mah meureunnan hartina teleuwih. Mun teleuwih hartina teh bisa kurang bisa cukup. Kitu lain bongkok. Cek si Bengo milu mairan. Jempe heula si lain deuleu Bengo. Pandewe keur nyarita jeung si bongkok. Si mau pipilun wae deuleu ngejero heula. Jep we, si Bengo teh nyarita deui. Sieunneun ku si Radok. Sok geura jawab si bongkok. Rek kumaha pakarepan sia ayeuna? Jawab. Nya eta taeun telangkung nu kawasa we kuring mah. Telangkung nu kawasa. Lah, lieur. Ngomongan nu kahardis ya goblok. Bisi dewek loba pikiran, hayang dipencit sia ku dewek ha? Sing bener nyarita teh ha? Gancang cing bener, bisi dewek ye loba pikiran ye kasarupan ye. Cek si Radok jadi ngerasa pusing ngadenge caritaan ti si bongkok. Aduh, ulah dipencit. Aduh, kuring mah hayang gen hirup. Jaba cangasan kawin anu bener deh ya. Aduh, mugi cing hawatos we kawin. Ulah nepi ka dipencit. Cek si bongkok nepi ka teh sirikna depong-depong nyembah hayang dipikarunya ku si Radok. Sieunneun ari ngadenge rek dipencit mah. Mangkana cing baleng cing ecereug sia nyarita teh. Da teu pugu sia mah tuda. Cenah tadi cek sia nyanggakeun jeung telangkung. Telangkung jeung nyanggakeun beung teuk-teukeun suku genteng blokeun. Tapi rek dipencit sieun sia mah deuleu. Nya teu lamun nyanggakeun telangkung mah artina nya kumaha dewek we. Najan rek dipencit, disiksik, diwalang-walang, dijieun kunyit, dicacag. Di naon tadi teh cenah? Di naon cenah Bengo? Dicacag, diwalang-walang Kang. Tah eta bulat belit pisan si mah tuda nyarita teh deuleu bongkok. Nu benerna kahayang maneh naon sia teh? Sok, gancang, jawab deuleu. Jawab. Aing rek nuruskeun di lampahan ieu beurang manten. Mangkaning jauh kene ya kagak goblok aing teh. Sok jawab. Cek si Radok nyorongot ka si bongkok. Bari nyogok-nyogokeun bedogna kana arah beuheung si bongkok. Bakat ku ngarasa pusing meureun. Padahal lamun cek urang mah nya kari indit we rek nulikeun di lampahan mah. Keur naon micenan waktu teu nyutanya sagala ka si bongkok. Tadi mah paribasa wungkul nyebutkeun kitu sote. Nya lamun ditanya hayang naon mah nya kuring teh hayang bebas we. Hayang balik ka imah. Jaba ieu teh peribeuteung deui. Ngomong atuh sia teh kita tadi hayang mantau gitu. Nya jor onam dekrek mantau mah deuleu. Nah sabarina oge anu ngahalang-halang. Tadi mula oge cek dewek jur-jurek mantau mah. Jung buru indit ka itu. Bosan aing mah deuleu beungeut sia anu korodok hayang utah deuleu. Aduh, atur nuhun pisan atuh tina kaweningan ati sareng kalunturan kolbuna. Ayeuna kuring rek permios we. Sekali deui hatur nuhun. Marangga atuh kasadayana di kantun. Mangga Pak. Sia teh nya teu balik. Dijawab ku aing, sami-sami euy. Ai. Cek si Radok bari melong ka si bongkok anu geus leumpang bari rada rampeolan maju kabeh wetan. Alah.
ngaliurkeun pisan ta si haram jadah teh. Jadi we bakal kaburitan di jalan ieu. Bakal peutingeun datang ka lembur teh. Hayu ya. Hayu ah, buru gancangan euy. Bisi kapeutingan di jalan. Geus sore geuning ieu teh euy. Hayu, bengok, gasol. Anu saterusna mah beral we ti luanana laleumpang nuluykeun deui lalampahanana. Nyatana rek mulang ka lembur tempat dumuk pamatuhanan. Para wargi sadayana kocapkeun ayeuna di sejen waktu jeung sejen tempat. Pas sore harita teh langit masih kene bengras, taya tanda-tanda pihujaneun. Panon poe geus nyumput kana embun-embunan gunung. Katempo belenong koneng, hurung ngempur lir cahya emas sinangling. Ngaendahan sakabeh alam buana pancatengna. Angin leutik ngahiliwir, nebak kana dangdaunan. Pating korosak, pating garupai, pating arulang. Mungguh matak nambahan asrina kayan alam dina waktu harita. Manuk recet di sarada, bari pating kaleper luhureun dangkal kijengjing. Tongeret ngear matak kelar ngawawaas jiga nu ngajujurung mulang kanu keur aya di pangumbaraan. Kocapkeun harita Wirayuda manehna keur diuk di tepas hareup. Sanggeusna sabaraha peuting mondok di imahna Waudin, uwana si Dirja teh. Lumayan nepi ka hampir samingguna Wirayuda nyaba ka lembur Cimaranggi teh, lemburna Waudin. Tisaprak kajadian bentrok jeung si Dosol katut si Bengo, lembur Cimaranggi bisa disebutkeun aman. Taya kabejakeun aya garong deui. Sabot keur jongjon ngalamun bari nyawang kaburuan. Katempo dihareupeun imah rentang-rentang aya nu datang. Beuki lila eta jalma beuki deukeut. Si horeng si Dirja anu datang teh sobatna. Datang-datang teh jug seuri we si Dirja jiga anu keur manggih ka bunga. Keur naon wir? Bangun anu nyalese naker katempo nama euy. Cek si Dirja bari ngalacat unggah gek diuk gigireun Wirayuda. Ah, biasa we ja. Nyalse wae da kuring mah unggal poe oge. Da sidik atuh teu boga gawe. Rek ajak ka mana euy? Jika nu rek ajak ulin. Walon Wira mencerong kana beungeut si Dirja. Nya bener ketang. Unggal poe oge memang nyalase maneh mah. Sarowe jeung dewek. Sukses unggal isuk-isuk hees. Sok ka mana wae si manyarita teh Dirja. Jawab heula pananya uing tadi, rek nyampeur ngajak ulin kanu jauh atawa ngadon nganjang biasa wae maneh ka dieu teh Dirja. Harisa tadi nama dewek terek ngajakan ulin ka lembur bebakan loa ngan reg. Si Dirja teh nuluykeun obrolanana. Nganaon teh. Nah aya naon kitu di bebakan loa? Aya hiburan teh ja? Cek Wirayuda jadi penasaran. Lain hiburan, lain jaipongan. Tapi aya anu nabeuh wayang golek ra euy. Jaba halus di dalangna oge, dalang anu kasohor. Heueuh ngan eta ngan naon teh tadi mula maneh teh ngan eta naon ngan eta teh teu boga duit keur bekal nawir euy, teu boga duit. Temal si Dirja nerangkeun pamaksudanana. Aduh, saha barina oge anu ngomong jaipongan. Sok ka mana karep wae si mah tadi. Atuh ari lalajo wayang mah dewek oge resep atuh ja. Keun lah
urusan duit keur bekal mah wing boga, tenang we, pokoknya dijamin ngebuluh irungmanya. Sacenah dalang nate tadi ja. Oh asik atuh ari maneh boga duit mah wir, cek beja mah dalang nate cek beja ti Kang Ajo mah dalang nate sahanya Haji Daslim Sunandar Sunaria cenah. Pasti anak keneh dalang Asep Sunandar eta teh. Lamun lain mah pastina murid, lamun lain pastina muridna. Pokona masih di lingkungan Giri Harja we. Hayu atuh urang ari dit ayeuna. Engke we ketang sagedeung deui. Engke geus magribnya ini telajona meh jongjon. Nya teu naon lah. Keun we da tepati jauh ieu lembur babakan loa mah. Moal kungsi meakeun sajam leumpangna oge. Nyantai we nyantai. Tembal si Dirja nya tujuan kana pangajak Wirayuda. Wanci geus mimiti reup-reupan. Lalai badot oge katempo sawareh geus nungtutan barijil tina dolos imah. Anu sok biasa diparake sayangna. Pating sariat, pating kalayang, pating keleber nyabetan rametuk. Anu antukna teu lila ngong we kadenge ti tajug sora adan. Atuh Wirayuda jeung si Dirja Guragiru kacarai rek ngalaksanakeun kawajiban anu 3 rakaat. Sanggeus rengse sarolatna Wirayuda jeung si Dirja gancang tarurun ti imah. Nyaeta rek ngajugjug ka lembur bojong loah rek lalajo wayang. Samemeh indit Wirayuda teu poho amitan heula ka indungna. Dari bapa nama nya Mang Dira masih keneh ditajuk can balik ka imah. Da geus biasa Mang Dira mah tas salat magrib teh tara cengkat tuluy we wiridan nepi ka nincak waktuna isya. Teu kacaturkeun lila di jalana harita Wirayuda jeung si Dirja geus tepi we ka tempat panglalajoan. Bener we meni geus rame naker kayaan di dinya teh. Berui-brai caraang ku lampu patromak. Anu dagang ngacengjreng meni sagala aya. Timiti nu dagang dahareun nepi ka nu dagang kabutuhan dapur oge nyampak. Malah nu dagang pakaian oge aya. Barudak meni moyeg lalumpatan ucing-ucingan. Silih udag jeung silih samber pada baturna. Bari pada ngahembat-hembatkeun sarung minangka kaulinanana. Ari di luhur panggung anu weweg can katempo aya naon. Nya maksud deh acan candek wayang golekna oge. Ari balandongan mah loba sabangsaning cau jeung bumbuahan anu sejena geus digarantungkeun di hareupeun panggung. Malah lain bumbuhan wungkul anu pating garantung dina panggung teh. Aya oge kaolahan lembur. Kaya-kayaning opak ranginang, ali agrem, burayot jeung rea-rea deui. Pokona mah pepek we sagala rupa aya. Maklum anu boga hajatna lain jalma jore-jore, tapi jalma anu burat beunghar di lembur babakan loa. Bisa disebutkeun jalma anu pangcegudna we di salembur eta mah. Duh, tanginas teuing euy urang datang teh ja euy. Acan main geuning wayang golekna oge. Atuh da karek oge liwat isya ieu teh. Engke paling kana jam 8-an atawa jam 10-an dekna mah jigana euy. Cek Wirayuda basa maranehna keur pating jaranteng di hareupeun panggung anu kosong keneh ku para nayaga. Ukur gebog cawe nu aya ngacepat tina luhur panggung. Mending urang ngahaneutan heula beuteung we atuh wir. Urang jajan cikopi ah. Pan bawa duit lain mana teh wir. Aya duit mah. Panti memeh dit oge disebutkeun. Boga duit wing mah. Hayu atuh rek nyandet cikopi heula mah hayu. Sakalian bari neangan tukang bala-bala atawa tukang comro euy
asa perih beteng ja euy. Tadi teu dareula tuh da di mah euy, kukurubukan di beteng. Nyasar wae jeung uing kitu mah. Dewek oge can kararabana naon pisan. Ongkohanan eueuh deui kejona oge di imah mah. Hayu atuh awir. Tuh, labahan ucang itu tuh. Aya tukang combro jiga itu. Jeung tukang martabak anu dimplemplet tuh. Cek si Dirja bari nunjuk ka juru beh kidul. Breh katempo. Didinya aya tanggungan dagangan anu marakbak caang ku lampu patromak. Braloe eta dua sobat teh laleumpang muru ka tempat nu dagang anu dituduhkeun tadi ku si Dirja. Srog duanana nepi ka hareupeun anu dagang combro. Kaambeus seungit combro anu keur digoreng. Matak musial kana beuteung anu keur lapar. Asugan teh combro geuning sate ieu teh mang. Ieu sate naon mang euy? Sate doma atawa sate munding? Cek si Dirja bari geuk diuk dina bangku anu geus disadiakeun keur nu jarajan. Didinya geus aya saurang kolot tengah tubuh bari diharudung sarung. Bari ngalepus ududun kaung bangun anu nikmat naker. Jigana eta kolot tengah tubuh teh keur nungguan sate pesananana anu harita keur dibeuleum ku si emangna. Sate domba aya, sate embe aya jang. Mung ari sate munding mah eueuh ieu teh. Dasa can ilahar atuh sate munding mah. Upami sate sapi mah aya, mung sakadik deui ieu teh. Bade ngadamel mah jang. Cek tukang sate bari ngareret ka si Dirja. Ari leungeunna mah jongjon we mulak-malik beuleum sate. Leungeun nu sabelah deui ngakeberan ku hihit. Si Dirja ngareret ka Wirayuda bari terus nyarita. Rek sate naon wir? Rek sate doma, sapi atawa me? Da munding mah eueuh cenah wir. Lah naon we? Da daging nono oge sarua ngeuna soke naon we? Mending sate domba we nya, me seungit. Moal gaceng gitu. Moal atuh moal gaceng sia teh. Nya sok atuh ku maneh we. Sate embe we mang. Meuleum 20 siki mah nya mang. 10 tapi mang bagi 2. Cek si Dirja ka tukang sate. Siap jang siap. Ke antos sasakedapnya da malam ieu. Tah ieu nu pesen ti payun, uang payunkeun heula. Cek tukang sate. Sedengkeun harita di luhur panggung katempo pagelaran wayang golek geus mimiti di mimitian. Sora gamelan geus mimiti kadenge ngeungkeung patema jeung sora alok anu ngelak. Paselang jeung sora sinden anu halimpu. Kidalang harita keur kakawen minangka bubuka. Trok tok ole-olean anu montok beuki kurupuk. Kadenge torok tok sora campala norok tok ditakol ku kidalang. Nu lalajo atuh noyeg pareup-pareup hayang sidik kana lalajawaneun. Sora nu pating sarwit meuni pating jelengeng nambah rame kadengena. Saha euy nu nabeuh wayang teh mang? Tanya si Dirja ka tukang sate bari ngalas sangu kana piring plastik anu geus dieusi sate panas keneh. Pan eta Paguru Dadang anjeunna teh mantuan ka putra Palurah Anom. Kumaha mantuan? Nya maksudna teh mantuan teh minantu. Jadi Paguru Dadang nanggap wayang peda geus kawinkeun anakna. Anakna teh anak Paguru Dadang kawin ka Lurah Anom kitu tah. Paguru Dadang kawin ka Lurah Anom kumaha si mang? Kieu maksudna ye. Paguru Dadang boga anak. Tuluy anakna dikawinkeun ka budakna Lurah Anom. Jadi lain Paguru Dadang kawin ka Lurah Anom. Oh, paingan atuh ari Paguru Dadang mah
kudu menangkeun kadu deui. Lain kadu kumaha? Oh, paingan atuh ari paguru dadang mah. Kadu menangkeun kadu deui. Rame jigana ieu mah yeuh wayang teh nya Mang. Sacenah dalang teh Mang? Eta dalang Sutarman ti daerah Sumedang. Dalang kasohor eta mah. Mayarna oge nepi ka 1,5 juta cenah. Walon tukang sate deui bari jongjon ngageberan beuleum satena. Da payu pisan dagang satena teh. Bubuhan arang langka anu dagang sate ka lembur mah waktu harita. Sakalieun aya tetanggapan we nu aya daragang teh. Sanggeus beres barang daharna jung si Dirja cengkat tina tempat yukna. Tuluy kuda kodok kana saku calanana. Jadi kabehna sabaraun Mang? Sate 20 siki ditambah jeung sanguna sabaraun Mang? Lah biasa 1.000 rupiah heunjang. Duh receh ieu teh Mang. Wir sok bayar lah kumana wir? Receh wing wir. Cek si Dirja jika nu heueuh we lagi genama. Puguh indit timahna oge memang teu mawa duit saperak-perak acan apanan manehna mah. Wirayuda tibang seri leutik bari gogodeg. Cereng we. Nu 1.000 teh dibayarkeun ku manehna ka tukang sate. Sanggeus mayar tukang sate, duanana tuluy maraju ka hareup pikeun lalajo wayang. Harita lakon wayang keur meujeuhna rame. Nu lalajo surak jeung pating sarwit meni ngaguru. Beuki peuting nu lalajo teh beuki loba, beuki moye. Da puguh jarang pisan atuh anu nanggap wayang saperti kitu. Teu nitih unggal taun aya hiburan di lembur mah. Jadi mokaha lamun ti sirikna kabeh urang lembur dinya, boh ti lembur nu jauhna oge. Kolot budak awe laki tamplok kabeh hayang lalajo wayang golek Sutarman. Wir urang ka belah ditu ah. Teka tempo teh dieu mah euy, jauh teuing euy. Hareurin atuh sia teh jah. Hareurin hese ngalengkahna jeung hese usik jah euy. Jelema sakitu metetna di hareup mah keun belah di dieu wae da katingali ti dieu oge, anu penting mah sorana we kadenge. Aing urang ka belah ditu atuh ah. Tuh aya we duaan geulis tuh awe tuh jarangkung tuh. Duh itu buukna tuh. Si laing mah paingan we hayang ka ditu. Alasan wungkul nyebutkeun hayang ningali wayang teh. Bung juga maneh sorangan. Uing mah keresep ngabandungan lalakon wayang juga maneh sorangan. Temal Wirayuda jika nu teu pati merosea kana pangajak si Dirja anu rek nyamperkeun awewe teh. Tapi ari antuk nama Wirayuda ngelehan. Manehna nuturkeun ka si Dirja anu geus lempang ti heula. Ngadeukeutan tempat anu dituduhkeunna tadi. Srog si Dirja nepi ka deukeut 2 urang awewe anu keur narangtung. Bari masing-masing panona museur ka luhur panggung. Eta 2 urang awewe teh papakeana meuni asa beda jeung awewe nu sejen. Jaba meuni asa seungit. Seungitna seungit kekembangan deui awakna teh. Ari papakeana kaluhur make kabaya bodas meuni nyacas. Sampingna oge sarua deui bodas-bodas. Tapi hal sarupa kitu teh terjadi pikiran pikeun si Dirja mah. Jen we manehna ngajenjen nangtung gigireun awewe nu saurang. Pok nyarita di barung jeung dedeheman heula. Duaan wae nyi. Cek si Dirja. Bari nangtungna leuwih deukeut ka eta awewe. Si awewe teu nembalan. Timbang ngalieug saeutik. Tuluy nempo deui kana panggung lalajo wayang. Si Dirja henteu kapok. Tuluy nyarita deui rada ditarikeun ayeuna mah. Bisi teu kadengieun meureun tadi mah. Da puguh nya deui harita teh sakitu gandengna ku tatabeuhan jeung ku nu lalajo nu ngaguru.
Nyi duaan wae ieu teh lalajona. Cek si Dirja malikan deui pananyana. Angger we wanoja nu duaan teh teu nembalan. Malah teu ngareret-reret acan. Teu baleg awewe teh daripada teu nembalan aing mah kajeun keneh geussan we ngadongengna disapirakeun ku awen oge. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.